Aduh, mogok we dah. Sawah ya balanjir untuk diberahkeun nah. Bisa kakeueum semujan ieu mah duh kudu loba ka sawah. Yan. Ya nyen kopi. Tuh, mogok ya si sawah kayak. Aduh. Ka warung meuli kumeli. Uyut pang meulikeun kumeli. Daek mana duitna? Ya. Setengah kilo nya. Tes. Setengah kilo. Kumelina ring garoreng jang. Nya. Geus di ladangan ku tukang warungna. Nyoreng. Padak balik di sawah, Pak. Heeh. Mogok lah. Uyut boga kumbeli goreng. Nah, bawa tadi ngeunah si anet teh. Komo hanet-hanet mah. Nah, cokot mah. Sedeng mingguan. Boleh bener kebeneran ya ngeunah si anak mana hari membeli goreng. Komo hanet-hanet mah. Dilatih udah teh. Kopi geus beak teh. Pendatang keneh wae. Yot. Yot. Mana kumbeli goreng teh? Ya. Beresin ka Bapak. Yuh. Kumbeli goreng. Kita Pak, belina. Aku beli di plastikan kieu. Ieu mah. Mana? Mah atak keneh belina ge. Buruk kieu belina ge. Ieu kos ieu gitu orang aku beli goreng teh. Nah, kopi geleng teh. Malah beli goreng atuh. Ieu mah buruk, beli buruk. Ieu mah. Tuan teh digoreng hanet-hanet. Waram moy gitu itu belina ge. Digoreng sih di itu diberi minyak digoreng malah beli goreng atuh buruk mah belina ge Bahasa Sundana buruk emang naon? nah goreng Jadi beli goreng. sebenarnya mau di goreng pembelina emang nah, tapi oh anu bieu teh non buruk masrana goreng dah rek pakai ngopi kain anu buruk di bawah hadir itu menang nu goreng menang iya ngegoreng gitu kayak kenceng mis bawa tuh berekeun deui uyut teh Atau ada bosan kagak debatnya parab dia beberelean wae si parab aja badot gitu deh yo
pencakan dia kemarin di mana jerok jerok wah Allah Mana ya badut? Berat iyo ya jual jika balikin motor.